Mitra anu mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sanjang. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-10. Harita maciah tuluy nyarita. Manggeus abahna ngaceblak wae barina ge. Si Ujang ngegandingeun ngadonagang huntu. Geus kitu pok maciah nuluykeun caritana ditujukeun ka Usman. Singkat nama rek ngaumahakeun duit handapna 100.000, luhurna 150.000. Kaperluan nama rek ngomean saung mangkani anu sakitu ayat-ayatna samalah beulah wetan mah geus ditunyel ku awi saung teh. Tah kitu maksud mah jeung abahna ka dieu teh Ujang. Wayahna kudu ditulungan bising kaburu ngagebru. Da kasaha deui mangumahakeun atawa muntang tulung ari lain ka Ujang mah. Pok maciah maksudna marek ngumahakeun duit ka Usman. Sedang Usman samemeh ngomong make mesem heula. Bari nuna buku anu keur dibaca ceng kana rokok cekes ngahurungkeun kayu api. Tuluy ngaroko deui hasupna diserebungkeun ka luhur. Teh kege heula mah lamun teu salah dedengean ieu mah nyebutkeun kasah deui minta tulung. Nama atawa abah teh teu boga deui anak anu sajen kitu. Cek Usman bari ngarewet ka Bahar Dasim nu keur tungkul bari nyekel padudan. Ari anak mah aya Ujang, malah aya kana opatna nu hiji mah di Bandung nu panggedena. Nu dua di itu deket mah atuh nu bungsu nya tadi ieu noneng. Jawab maciah kajelasna. Jadi ngarak mah aya kana opatna jeung nu budak. Ngetak naon atuh anak mah we mah di lembur. Ngetak Kang Ibro atawa Teu Isa. Atawa ka TV. Tapi mah boga anak teh nu dipake ambehan nya teh Kang Ibro. Manehna tidak heula geus maju kalawan boga pakasaban anu merenah ti rumatu. Teu mikirkeun kana hujan jeung panas eta abdi mah ngarumasakeun. Teu boga puntanganeun tah kitu. Pembe aya anu daekeun nulungan ka deui abdi waktu bereueuh di ngalieunana. Sakalian didak ulin ge disieu-sieu. Berdak ulin ge kana desana kumaha bacaan anu aya nu marere dahareun kala ka dibuburak jeung katingan pisan. Ari budak nu sejen eueuh meloy di aya aturan disusulan ka ditu sok dikiriman. Coba anak abdi mah di dieu kasebut injuk mah jeung ibu abah saha nu mere tetep we ledang pisang abdi sorangan. Mamatak cobaan atuh ngumahakeun Kang Ibro ka Bandung atawa ka Teu Isa ka Bandung. Ngumahakeun ka abdi mah sarua we jeung neangan baca putu dina sirah bolenang atuh. Heueuh. Jeung na deui da boga duit 100.000 ti mana abdi mah. Bisa dar sapopoe ge nyakolakeun budak ge. Itu anu tilu game diseusut maju atuh. Cek Usman lamun hade dilenyepan mah setengah males. Kan jadi mitoha dumeh baheula waktu Usman sangsara eueuh bantuan pisan. Ongkonya mitoha Usman kitu carana boga sifat berat sabeula. Abong cenah ka anak nu aya tingalieunana. Mun itu sirikna diagul-agul, mun itu sirikna dienon, wirna euy nog beubeurina. Sedeng ka Usman jeung ka anakna mah eueuh pisan nyeretanana. Jauheun kana mere ka incu malah jarang dilongok-longok acan da eta meureun pangrasa Usman dina waktu harita jadi jelema nu heureut pakeun pungsat bahan jelema mah jelema nu eueuh hargaan pisan. Ujang eueuh sakitu mah 150 asal aya we keur meuli kai jeung awi pirengeun keur nu sajena mah kajeun marek ngagadekeun sawah anu digirang. Cek maciah tetep ngageuri muntang tulung. Ari Bahar Dasim mah tetep we melenguk duka ngarasa eraeun ku omongan Usman duka ngarasa sedih. Wayahna mah lain abdi teu karunya atawa mung nulungan. Ari geus naon nu rek dibikeun atuh ku abdi. Moal hade abdi jujualan heula parabot mah. Cek Usman bari ngoloyong ka jero. Nyampeurkeun ka lanyangna pok cacarita. Binot tadi sagedeng je. Ayeuna Binot kudu nyarita kieu ka abdi. Den, tadi aya tamu maksana mereka aden. Saur tamu ayeuna adena kedah angkat ka bumina diantos pisan jalan penting. Cek Usman mapatahan kana jadi lanjang. Upik kitu aya naon aden? Tanya Binot semunu kaget halisna ngariut. Nyata kitu dihareup aya mitoha kuring. Maksudna merek ngumahakeun duit. Mun teu meunang eueuh terus we ngaceblek. Ari kitu mah sugan manehna gagancang babalik. Heuh gagancangan balik. Lantaran ganeng ngadengeun lah. Heula diompongan baheula keur abdi sangsara. Mun dibuh ngelol-ngelol acan tong barodaek barang bere. Kaiji kitu kaduana ngabejakeun pamajikan abdi di pasar rek tutuluyan ka indung abdi gitu. Tak kitu Binotnya
kami kayak di mana abdi geus kahareup deui kira-kira 5 menit. Binot kahareup nyaritakeun sakumaha cerita abdi bieu. Tadi teu kahartos aden. Kayak atuh bade ngomah langsung heula ka pamang ieu. Temal Binot tuluy ngaleos kacai. Kitu deui Usman ngagidi kahareup deui gek diuk ka sampah mitohana keur tinggal lembur. Para mitra kaum dangu. Gek Usman diuk anu teu kungsi 2-3 menit Binot lanjangan rojor. Bari mairan cai enteh 2 gelas. Sok dituna dina meja hareupeun mitohana Usman. Geus kitu Binot cacarita sigan heueuh teu euleum-euleum. Anu ngabohong ongkohan geus dipapatahan ku Usman, geus diketik ku Usman kudu kitu cenah para mitra. La ilaha illallah aden, hapunten aden. Mun ampir kahihilapkeun bieu teh. Manawi tadi teh aya tamu pameget nganak motor, kaleresan tadi aden nuju angkat ka warung ngagalih rokok. Sor teh omat aden ayeuna pisan kala angkat ka buminean jalaran aya keperluan penting. Dihasileun sor teh aden, punten aden. Cek Binot bari awak tu purungkutan sirah tungkul si ganusieun. Nah tu kakar ngomong ayeuna geus bila ka dina Binot kirang langkung setengah jam aden. Kita kumaha nyaritana mun kitu saurna teh aden enggal ka ditu ayeuna diantos pisan aya keperluan penting pihasileun keur ieu dia neneng saurna teh bade terasan ka adik ka ibu aden mulina bade engke sonten kitu. Keun ayeuna mah abdi rek ka ditu atuh pasti urusan dagangan meureun cek ka manehna ditunggu mah jeung biasaeun mah. Cek Usman bari ngunyang nangtung. Pok indungna nyinoneng tumanya deui. Kumaha atuh Ujang nu dicaritakeun bieu ku emak? Omat we ulah teu ditulungan lantaran hariwang ku dapur wising kaburu ngagebruk. Mangkana geus dengdek. Cek Maciah ngageuri pok salakina nyambungan. Wis sakitu mah keun bae 50 ya Ujang. Kayak di mana geus dibuat pasti ku abah dibayar rek usiegon rek ku duit deui teu naon-naon atuh. Abah oge mah wayahna lain abdi harianeun da lamun aya mah piraku ku abdi henteu ditulungan. Aya mah ti tadi ge meureun geus dibikeun. Tajeun aya pimilikeun kakara kabejaan ayeuna ku Binot nu matak ayeuna ku abdi rek didatangan ka ditu ka imahna lebar bising pimilikeun kabur. Kumaha lamun isuk mah ka dieu deui aya kira-kirana Ujang cek Bah Ardasim siga nu maksa. Dan bisa nangtukeun bah lantaran ngaranna ge rek usaha heula. Disebutkeun pasti isuk aya kumaha teh mun gagal. Kapan jadi dosa? Engke we di mana pareng aya di abdi di bejaan ka ditu tong make ka dieu barina oge. Temal Usman tetep teu mere. Sok padahal duit mah teu kurang tong boroning kakara 45.000, kakara 50.000 sanajan ratusan ribu oge boa jutaan ge. Aya ngan eta mah geus kitu perbatak nu beunghar ngopet ongkohan Usman keheuleun kang jadi mitoha. Bae atuh ayeuna can aya mah Ujang ku abah rek ditunggu we 2-3 poe deui mah nya. Mudah-mudahan Ujang hasil nu dimaksud ayo atuh mana euy. Urang ngeureuyeuh bising kaburu hujan aya geuning si Ujang mah geus kitu cenah. Hayu atuh Binot ampikeun we keur barudak tah. Geus Maciah. Rejeneng Binot mangku kiriman ti mitoha Usman. Kalawan harita dibawa ka tukang. Ujang hayu atuh marek ngeureuyeuh deui ayeuna. Mangga mah wayahna diamurkeun namanya Temal Usman. Perut Maciah jeung Bah Ardasim tarureun terus tuluy ke barali. Tangis jauh gereneng Usman ngomong sorangan. Puguh ge. Ari kolot nu neuleuh kana di kadinya nama. Kitu we baheula aing keur eueuh deuleuaneuna. Di mana teu indek ngalantok ka dieu heueuh. Ayeuna mah kebaik ngicap jeung barang kirim bari ngeulihi trek nyieun duit keur ngomongan imah cenah. Ngirim sampoy sakitu ayeuna nyieun duit samaruk nu paling dibere meureunnya. Heula aing kudu beunang ka olo ku mitoha mah. Bongan manehna ka aing geus ngomongan nyerikeun. Dijeman duit pangaji 500 perak itu mayar SPP barudak ti mere. Nyari ka incu ti anak nu panggedena eueuh ngalanto ge. Boga hakaneun sawab sakopeun dikirim-kirimkeun. Mata kolot robodo nu kitu patut mah. Ulat sabelah lah, denggek topi nu kitu teh. Ayo kapan aing teh boga janji rek ulin ka jeung Neng Farida. Hampir we kapopohokeun. Kitu gerentas Usman bari ngoloyong ka jero bari ngagegero lanjangna. Binot. Tah aden, temal Binot nyirilik nyampeurkeun ka jero. Aya pikeun saeunaon naon aden? Itu cokotan gelas di hareup. Atos marulih kitu aden. Geus jeung gede bisi inung budak datang kalawan nanyakeun abdi bejakeun keur mugukeun barang beulieun teh kitu nya.
ngalaraskeun barang di mana Aden Binot talete lah bejakeun we kitu dae ka inung budak ge geus ngartieun pokona mah isaki ku bibi mah bade angkat ka kahuripan sumuhun dah naon los-los ka kahuripan sagala cek Usman rada barireun lantran kahuripan teh tempat bobogohan manehna jeung Iis Parida siga nu kabitur ku Binot mun anu mawi jalan ayeuna mah masih keneh sasih mulud Aden dan sanes mah meuliting alabring komo waktos malaman ngabumbang mah dugi ka pinuh nanging kumurang kali rumaja nu diarang teh kitu we barobogohan lah Binot mah sos los-los kanu kitu mangsa bodoh rek dipake naon-naon ge lah ari sarukaeun mah kade Binot bejakeun ka indung budaknya mangga Den temal Binot leos Usman Init dadakuna mah kalanjangna rek muguhkeun barang sok padahal rek ngadon pelesiran ka kota jeung Iis Parida kebrug panto hareup ditutupkeun deui malah dikunci leos katukan maratkeun deui pigawean di dapur Binot teh harita mah para mitra sadaya dasar lalaki nu keur kabungbulengan ku awewe meuni geus teu mikirkeun leueur teu mikirkeun poe ceuk paribasana leueur kunang iteuk poe kunang damar sanajan nyorang kanu suni ge teu sieun ku itu ku ieu teu inget ka anak pamajikan teu didenge nu mere nasehat dina nemalan cukup ku uah kumaha dewek bari teu mipikirkeun kumaha piakibateunana dipikirkeun lintang kasuka jeung kasenangan da eta ceuk pangrasana Usman moal rek ngarugikeun diri batur lantaran duit teu boleh aya bae bari teu kudu naktak munak ngaluarkeun kesang tina panon-panon kitu para mitra del Usman ge leungit kaimananana para mitra sadaya anjeunna midamel pada malan nu mireca henteu anjeunna henteu pengkuh henteu ngajaga kapercayaan nu dibere antara pinu diserenkeun kudu jadi pamajikan ka dirina kaluar ti ieu mah ayo nireca teu kalakuanna teh kejeng nyeleweng sagala ta ieu sedengkeun di mana jami midamel pada malan kieu berarti leungit kaimananana datang setan asup kana barugana terus ngahucukeun sia Init kaneng Parida geura Init sia kaneng Parida itu neng Parida nu geulis keur nuhun kitu para mitra setan teh ngaganggu we tuluy kaimanan mah leungit mawi ieu model Usman para wargi mawi mugi-mugi urang mah salamina ditang tayungan kudu Maha Kawasa atuh urang salamina aya kaimanan jadi kaimanan urang aya salamina kitu para mitra urang mah ngadua salamina ka Maha Kawasa hal-hal nu model ieu Usman dijauhan kitu tah urang hayang naon teh ditang tayungan kudu Maha Kawasa bari salamina ku gawean ngadeukeutan itu para rugu atuh pugu si setan tengah goda tuluy atuh atuh tina mimiti ningali terus kabongroy sabarang geus kabongroy atuh terus urang si otak teh nu diisian ku setan teh marentah geulis euy cenah lah sia teh buit boga keur naon tah ngalah duit sakitu loba teh duit tumpuk-tumpuk keur naon mending dipake heureuy cenah kitu tah kitu nu mawi para wadi janten setan mah pasti we tepok nambahan betul aing ye kitu setan mah sedeng setan teh apaan tos diwenangkeun ngaganggu umat manusia anu memang keimananna kosong namun upami diisian ku keimanan mah mental setan ge atuh moal kuateun kana naon geus moceak manten atuh nu mawi sing tabal keimanan urang kitu mana urang terakhir sakumaha nu kauninya para wargi harita Usman terus kebat nyampeurkeun Iis Parida rek ngadon poya-poya ulin ka nyaho dirina aya ngakalakeun ka saurang jajakan nu pikahayang ka Iis Parida waktu geus ambir manjing ka magrib nyinoneng pamajikan Usman geus lengo deui nungguan nu jadi salaki can balik keneh nyeri beuheung sosongeteun dibela anahan lapar bakat tingku hayang dahar bareng jeung nu jadi salaki tapi nu diarep-arep lebeng eueuh datang bae akhirna nyinoneng ngarasa curiga ku lampahna nu jadi salaki beuki ka dieu asa beuki remen init-initan ari katambah-tambah loba babeletekan di piluaran majarkeun Usman sok boga limpah goreng malah teu kurang jalma-jalma nu nyangka majar Usman munyung jeung rea-rea deui caritaan batur mutu merapna kana batin nyinoneng ngaranyung sok sieun nya salakina ngalampahkeun kitu sakapeung aya nu pertayaeun kana jadi salaki boga pakasaban kana jual beli kendaraan jeung barang-barang nu sejen geus aya kana setengah jamna nyinoneng ngajejentu di luar gero ngageroan lanyangna nyirilik Binot nyampeurkeun sarta nanya aya pikeun saeun naon neneng
Aing ari tadi bapana baru budak teh ngomong ka Bi Inot teh ka mana cenah Bi Inot. Oh nyaurkeun mah kitu we bade ngalereskeun barang cenah neneng. Ka mana cenah? Duh ka mana mah jalan ditaroskeun ku bibi ge saurna mah tong waka tatanya. Bibi mah cenah kitu da indung budak geus ngartieun kitu. Kita nanyakeun kitu sote ngarasa melang we Bi. Wayaki wari geus rek magrib can balik keneh jeung hate tadi ting sarebelak wae. Sok sieun aya naon-naon babakuna nu tumiba ka dirina kitu. Palias teuing atuh neneng amit-amit. Pupin hati acan reng saya panginten ka peryogianana aden teh. Cuma bibios ulah dianggo ka melang teuing ulah kagungan emutan anu teu kantenan neneng. Ceuk Bi Inot rada ngawawadian kanu jadi dudunganana. Keur abdi mah teu rek mikirkeun kumaha teu da Bi Inot. Ieu jeung teu melang kumaha kanu jadi salaki sajabati kitu keur abdi mah. Ka ayeuna sok mikiran caritaan batur. Akhirna sok jadi tanda tanya dina batin mah. Nanya atawa henteu. Ningali paroman nu jadi dunungan asa beda ti sasari. Teu boleh alum. Minang harita teh hulang jentul marung kawut hate. Nyata kieu Bi Inot abeung. Nyata kieu Bi Inot abdi teh didenge teu didenge loba babaletekan. Omongan ti piluaran majarkeun bapana budak sok boga lampah serong. Boga pakasaban teu bener. Samalaya oge nu ngaromongkeun majarkeun bapana budak panggih jeung kahuripan teh. Tina jalan anu teu munasabah jelas nama munyung tak kitu. Taku eta we nu matak abdi ka ayeuna-keun sok loba hulang jentul teh Bi Inot. Mikirkeun basa-basana batur. Malah keur abdi ge nya rada teu ngarti kana tingkah laku bapana budak sajabanan sakremen indit-inditan teh ti peuting. Ibu canyaho kana naon pakasaban nu sabenerna. Lain ari abdi ge nyangka goreng mah kanu jadi salaki. Ngan eta we loba anu ngaromong kitu. Sakedeung nyaritana mereka cikahuripan. Na tempat naon atuh cikahuripan teh Bi Inot? Ceuk nyinoneng paromana asa tambah alum. Para mitra sadaya, Bi Inot harita ditanya cikahuripan kitu ku nyinoneng tuluy ngajawab. Ari numutkeun ceuk wartos masuk dianggo ngabambung cenah neneng. Namun ari Bi Inot ngabambung. Ngabambung bang maksud lepat hapunten. Naing kapungkur ku ayeuna maruka jaran ibi ge teu acan pernah mangan kadinya atuh. Lain tempat peragi munjung mah Bi Inot. Tanya nyinoneng ngareret tuluy mencerong kana beungeut Bi Inot. Buka tempat naon-naon mah jalan sangga bibi ge teu acan pernah ka cikahuripan teh. Mun sangga wartos sok diarango ngabambung, ngabung bang maksud teh. Nya asa piraku aden kaungan kalakuan kitu maneneh. Jalan numutkeun saur wartos mau pemi anu munjung mah sok aya tawisna, boh dina salirana, boh dina salah sawios putra anu ngantunkeun. Paningna putra sadayana araya kitu di aden salirna teu aya cedak naon-naon. Atuh saja biti kitu munjung mah sok aya sasajen di bumi tiap malam Salasa Jumaah. Ceuk Bi Inot siga nu ngagedean hate ka nyinoneng. Geus dikitukeun mah jepe-jempe. Nu teu kungsi setengah jam puceng his aya saurang awewe datang. Si horeng nu ngahajar rek nganyang ka nyinoneng. Sanggeus deukeut pok cumarita si horeng nyimimi. Nu teu heula kungsi ulin ka cikahuripan jeung inang. Da manaon cece ngadaweung wae geuning? Ceuk nyimimi ngajanteng hareupeun teras. Geuning nyimimi nuju kieu nyai nuju niis. Bade angkat ka mana magrib-magrib? Ceuk nyinoneng semunu reuwas. Mowi ngahaja amengan ka cece. Yap atuh cali. Kalacat nyimimi unggah sarta diuk pahareup-hareup. Ari Bi Inot harita gancang ngoloyong ka jero rek nyician cai keur sema. Ini asa aku rareuwas tara-tara ti sasari nyai keur saamengan ka dieu. Hoyong cece ongkoan karosel di rorompok wae mah. Dupi marurang kali angkat ka mana cece mun sepi. Teu ka mana-mana sanege aya nu jadi lalebet keur ngarapalkeun. Jawab nyinoneng sajelasna. Dupi apana? Sangemna mah ka Bi Inot bade ka peryogian karencanganana biasa we urusan barang. Nunggu kawayaki wari teu acan mulih keneh. Ketolak kamu nya cenah. Lain nih kami majeng nya cenah. Sanes getol nyai mung kajurung ku pangabutuh. Ari teu kitu kumaha teu barudak barang keakan. Kupi cece sok rajin ngiring ka akang. Ngiring ka mana? Ngiring icalana nepi amengan ka kota sareng akang. Tara cece mah nyai sok ngahekok we di rorompok. Dan suki itu aya kubageut cece mah nya tara keur angkat-angkatan sareng akang. Pemialdi mah gaduh salaki teu sering mimiosan di sarangannya banyak itu tuh cece lah kasawat pamagetea anu tos angkat di bumi mah sok aya we nu harai heureuyna teh mun pamagetna nu renyul mah kaungan putra ge ngangkeun lengohan
Yang aneh ayeuna mah cece sok sanaos pameget kagungan carogege sok aya we istri anu ngahaja ngaheureyan kitu. Cek Mimi nada-nadana siga nu mere gambaran sangka Nyi Noneng curiga ka salakina. Ongkohannya kalakuan Usman geus kanyahoan ku Nyi Mimi. Geus kitu kok Nyi Mimi nuluykeun omonganana. Jadi cece tos amangan ka cihahuripan. Partosna mah nu sok dianggo jararah. Laras kapengker-pengker masuk dianggo jarah dianggo tempat anu aya karamatan. Nah ka ayeuna keun mah nya kitu teh we. Ngado dianggo barobogohan anu mawi sok tos sama ce. Dini uninga di Cikahuripan diangge barobogohan. Nah kantos kitu kadinya. Ari atos mah teu acan nu martos di Kang Usman di Cikahuripan sok dianggo hareureung. Tema Nyi Mimi atulang Nyi Noneng harita ngahulang. Ceuk pikirna buah-buah salakina sok ngadonna ka Cikahuripan ulin. Ret Nyi Mimi ngareret hatena surti kana kaaya Nyi Noneng. Ngahulang pantesna boga rasa timuru salakina sok rajin ulin ka Cikahuripan. Tapi teu lila Nyi Noneng nyarita deui. Pantesna bapak budak sok amangan kadinya panginten nyainya. Ah, buka cece. Ira eta we saur nyaina me wartosna ti akangna. Mana kitu ge akangna sok pirajeunang kadinya pangintennya. Nah duka dari akang atos atana pita acara mung jalanan abdi ge da teu naroskeun anu langkung pawas cece. Poe katanya. Sok urang ari carikna kalabat atuh. Nyi Noneng nu maksudna mah hayang terus ngagulik sakanyini. Tapi Nyi si Gani surti malah manehna pamitan rek balik. Keturun cece biasa acan sewaktu abdi kadirinya. Aya landing atuh Nyai mangkana teu acan ngaliteut acan. Marepotkeun mah atuh cece. Mangga Nyai mangga. Mung ieu we meuni asa teu kantenanya keur nemean teh dianggurkeun. Cekap cece sakieu cekap. Tema Nyi Mimi. Atuh geus kitu mah Nyi Mimi jerut turun. Tuluy ngaleos manehna balik. Teu lila Nyi Noneng mencrongna ka sema. Koloyong ka jero bari nutupkeun panto lantaran angin di luar meninga gelebung. Para mitra sadaya di harita kaya Nyi Noneng jadi remen ngabudi dan kanu jadi salaki. Hariku kitu teh mah pantes lantaran Usman tambah asa ngahanakeun. Loba init-initan batan aya di imah alasan geus rupa-rupa alasan itu teh ieu teh matak ngajadikeun jengkelna hate pamajikan. Sabalikna keur Usman mineng amak-amakan teu aya kabebasan kahayangna ulah loba pertanyaan tinu jadi pamajikan. Dina hiji poe wanci haneut moyan Usman geus kenceling ini ti imah. Samalah teu nginum-nginum acan bari budi merengut da puguh aya kakeuheul kanu jadi pamajikan. Kacaturkeun di hiji tempat aya sababaraha urang awewe keur ngado nyeriseuhan jeung ngumah wadah. Di walungan samalah di antarana aya Nyi Mimi nu tas ngadatangan Nyi Noneng. Maksudna sangka Nyi Noneng pepegatan jeung Usman. Lantaran Nyi Mimi dititah ku Is Parida dume Usman can keneh rek ngawin Parida. Tapi akhirna Nyi Mimi ngarasa kabongroy ku Usman dume eta Usman loba wae duitna. Si euring, si horeng ge panglayar jadi panglayur parawargi. Teu puguh teuing. Harita Nyi Mimi meuni galecok ngobrol jeung keur nyeusehan tayalian ngupat Usman. Pun nya bongkena milik jelema teu sarua kabeh atawa lamun kitu teh mah geus pada-pada boga alasna nya. Teu dina urut jelema nu heureupakeun pungsat bahan dahar sore teu isuk lain babasaan. Ku ayeuna mah moal aya we di salebur urang mah kasebut raja dunya euy. Cek Nyi Mimi bari ngelabkeun samping. Ari kitu naon Mimi jeung saha deui? Kang Usman salakina Nyi Noneng teu sangka sugan teh moal jadi raja dunya euy. Atukeun bae naha tong make jeung helok teuing pikiran jeung Mimi. Mana kitu ge geus milik manehna sugan aya jaga kajolokeun ka urang nya biana. Cek Itun bari ngareret ka saurang awewe tengah tubuh anu sarua keur pada-pada nganyarareuseuh. Nya kumaha maraneh we atur-atur kuduaan kudu ngadoa barina oge lah. Nya Mimi cek biana ge kumaha urang cenah. Menang aku masih akulan tapi barang mah tetep bari sampai milik ku urang deuleu. Heueuh tope ari maneh mah bisa ngarebut salaki batur sugan teh ka maneh ganti ngaran tina Mimi jadi Mumun alias Ibu Munyung. Sia teh uyah naker ngomong teh yang dicalangap we. Kumaha mun segadengin ku manehna. Sok gampang sasangkaan maneh mah kitu. Cek Mimi ngaraketek bae. Urang ieu nyangka Mimi ngadenge babaletekan we ti batur yen Kang Usman beunghar tina Munyung cenah kitu. Sok sadege-degena bari oge. Deja mah jauh kene ka nya bari ngage ieu. Lamun kitu geus katingali ku panon sorangan,
Sakara percaya jeung deui mangsa bodoh nyana ge lain manehna anu bari kitu mah lamun kitu kieu na bari ge pasti manehna kudu tanggung jawab gitu. Soal itu nama soal lain gitu mah ngingan urang mah teu satuju lamun maneh mikahayang kana boga pamajikan. Da maneh daek teu dicandung jadi ngora teu bae masih dicandung jadi nomor 3 ge urang mah. Daek pokona mah kacumponan kahayang. Pokona mah hayang sagala aya nyampak itu. Tema Mimi bener-bener mikahayang ka Usman. Geus dikitukeun majep ni itu teu ngomong deui jongjon ngeuseul. Teu kungsi 5 menit sanggeus Mimi nyarita kitu rentang-rentang Usman ti beulah wetan. Pakena meuni ginding da pugurek ka eus parida teh. Tingali sia, pun panjang umur sia diupat ari torojo cengceman uing aduh. Dasar kudu panggih we, panggih lah. Teu kudu disampeurkeun ku urang. Mira ke urang tanyanya ku uing, rek sakalian rek minta keur jajan lah uing mah nyaan. Cek Mimi meuni bunga dumeh katingali Usman rentang-rentang. Pok abi anah nyarita rada ngageunggeureuskeun. Montong sok ngaheureuy anu boga pamajikan sia Mimi disingai nu ngabejakeun ka pamajikanana ke. Sono rek ngabejakeun ge bi anah, paling-paling si itu atau bi anah ditimbulkeun ku pamajikanna mah kasempetan gede sekalian rek terus minta dikawin ku Kang Usman urang mah gitu. Tema Mimi siga nu eueuh kasieun jeung ka era malah hari tangalacat hanyat ka darat sanggeus deukeut pok nanya bari surah seuri meuni asa beuki gumeus. Waktos nasib.